Ayo orang persiapan nih ya. Orang mulai deh. Menjala ikan lagi, mudah-mudahan ada miliknya dan ada ikannya yang dapat dijala ikan. Nah gitu. Ngadoa heula kade ulah poho. Penting. Penting ngadoa mah. Nyuhunkeun kana Maha Kawasa. Nah, itu benernya. Mudah-mudahan di paparenan jeung dibere milik jeung rezeki lah. Puting oge ngeceri dah teka kamera tuh dah puting aduh poe. Heeh di dinya sok. Rada jauh banget tuh. Kita kan ke ayunan kemarin udah pola semua tapi dah tolong banget. Nuker ngalatutut aya di dia mah. Segala rupa komplit. Hah? Wah. Ini tahun barang alat tutut tadi. Sok, pokoknya kurang ditinggalkan kudu menang sarung eta. Pinuhan we, Dru, tong asa-asa lah. Ting ngaliwat ciga saeutik. Saya kene mau lomba teuing ah. Ngeudeuk gitu. Kada siga loba sudah. Loba teh kan etana gede. Wadahi. Lupa badawa. Tinggal we jelema, seberapa urang atuh. Siga eueuh beben eueuh. Asa da warna cenah si keben mah. Cenah gitu oge. Kasada warna kumaha teh boga duit. Ye. Ya udah kasada warna mah kudu makal duit atuh. Kan loba kan gitu. Loba warisan metoha. Kanal ke runtahnya mana? Oh, geduk-geduk laut ah. Ini udah pasti karasanya. Tah, apa itu? Ken bae, aya buruhna, aya leuwihna, tong aya batian. Heeh. Iya. Langsung segede ini lana segede kilo ramu. Lauk sapu hiji, lauk nila hiji, cocokeun bae. Lauk sapuna bikeun ka si beben lah. Yo. Kahe kan kajut ulah lalaki. Waduh. Nah, ikan kana segede kieu. Ken. Meujeuh sakitu ge meujeuh sok lah. Dimiliki kana segede kieu. Tubrukan pertama. Iya, masuk Peko. Tiga jari. Kiraku atuh. Benang anak dong dah bapana sebeuli. Heeh, kage nuturkeun indungna bapana ninina uwana geura sok. Pinuhan we koja lah. Aduh. Teu naon pinuhan ge. Moal mung.
Kerasa ngagedut lauk segede itu. Jadi teh lauk aku mah karasa ieu geus. Ya udah nu gedena lauk sapu atuh bieu mah. Ada lagi, ada lagi. Aduh, cocok. Sini, sini masuk lagi, masuk lagi. Wah, teman lumayan dah. Wow, lumayan nih, agak besar ini mah agak besar. Ken ngereye. Ken lebih gede nang ke. Terus saya bertahap dan penting bertahap. Tadi mah karek adinanya. Tah ayeuna lanceukna gitu. Can lanceuk teh dulur. Lanceukna sagede kieu mah tangke tinggal bapakna. Tuh. Masuk Peko ah. Tangkapan kedua. Ayo masuk lagi. Plus kopi ABC. Woi, cangkangna. Model di peta padudan keur paragi kieu yo. Ini Ada loba sih kodong. tah. Ieu kan tinggal lauk sapu ini naon aya. Dua nama. Aya geduk-gedukna. Aya nganting lauk sapu. Tah. Sugana emas atuh . Oh iya. Temu lauk pedeng langsung. Aya wae. Tinggal lauk masang. Tadi. Tah apa? Helikopter di wae. Kapal kocek. Ayo. Aduh. Bikeun ngasi beben malah na kitu mah. Bekieun si beben mah geus majarkeun di paih. Babetkeun malah. Tong bari babatukan atuh cika hayang dipikarunya orang ala teh. Aing kuat beureum kitu kapanasan langsung urangnya. Heeh. Aya geduk-geduk aya. Ih kehola. Asli. Tong ora nyebut lauk sapu da can puguh ka temong. Da ieu.
Sugane badot atuh. Badot kolot. Gara sok intip lalawanan. Garapak anjing lauk sapuna loba tuh. 1 2 3 4 5 genep. Wah, sa RT ieu mah euy. Sa RT. Soak kieu teuing mah. Waduh. Lai. Poharanya kitu-kitu teuing. Cibah hayu ayeuna urang pinah kana Lengkop ya. Di dia mah lauk sapu unggul duh. Kacida lauk sapuna teu beunang diajak badami. Aya pating kareduk deui. Ciba pirit lah. Wah, ceuk saha lauk sapu sayong pisan. Lauk sapu. Besar tah mah ye. Naon gagabah teuing lauk sapu we bosan. Tuh, pandai kitu mah geuning, cu. Pot di luhur. Bada sok curiga wae budak keduk teh mah. Ngomong lauk sapu. Gitu lah. Mojeuh sagede kitu ge. Sok lah. Moal mung dibere 15 deui ge lah sagede-gede kitu. Kagok 15 sapu peuting deuk dibere 15. Sok we. Pinuh koja ieu mah. Ya, masuk lagi lah. Nah, tuh. Sia Meni reuwas eta sugan teh nu ngaliwat tek dirungkup budak. Sok atulah sugan ayeuna aya deui ya tubrukan ayeuna. Keun bae urang mah nya dina satubrukan hiji ge heuh. Mun aya mah. 100 tubrukan ge meunang meureun 100. Kali sakiloan tubrukan. Meni raos aing ngadongeng nya. Udah tau kagok kayak ngadongeng mah pan. Ayeuna da kawir itu bisa dianalkeun. Masih pas breto. Breto. Kayak ngalaker. Nya langganan kamari mun dia teh lauk teh. Dari dia teh. Itu resep kene hecek ke baheula. Heeh. Zaman Alawiyah. Heeh. Aneh, doplokan sakiloan. Ayeuna mah aduh tadu. Dia teh kurbuhan geus beunang kudu mah lauk teh teh. Geus karasan nyut teh naon da eueuh. Pada teh buahna mah beunang. Geprok sapu. Oh, beh kaler tadi kuat ka ieu. Ciba intip lah. Oh, geduk-geduk. Wow, 1 cenah tah. 2 3 yaan. Tah, eta buruhna. Itu saimbang pisan segede. Aduh. Lauk sapuna sabaraha hiji nilana 1 tapi baik. Tidak apa-apa. Ayo. Aduh. Teu saimbang. Mun atuh lauk sapuna hiji nilana loba.
Ayo, masuk lagi lah. Iya mah di zaman ayeuna bener nila teh sampingan. Bawa tengah bisa, anda lagi kayak hati-hati tuh. Di mana? Sigana jeung keong meureun jalan. Wah, ada orang. Lagi. Ayo sini. Sini. Ayo, Jair teh. Ente jeung keong. Saparung ketanya si Abah Oteng lah. Bandung mah ada mal perang. Panas cenah. Panas ah. Rada siat kepanasan. Panas aduh. Ngalung-ngalung kieu ge lumayan cang. Ya, hasil akhir hari ini. Mantap. Mangkling mantap lah. Nah, tuh lah. Lumayan sakieu ge tuh. Ayo kurang beuleum ayeuna ulah. Cai kituan. Panggana tes saraatan teh ha.